sabab eta ujian sareng cobaan teh bagian tina kahirupan dunia. Saur keterangan adunya darul bala iwamtihan. Ari dunia teh naon? Tempatna ujian sareng tempatna cobaan. Anapun ari ujian jeung cobaan eta aya dua rupi. Anu kahiji nyaeta balaun bil khairat, anu kadua nyaeta balaun bisyar'i. Naon ari balaun bil khairat? Balaun bil khairat nyaeta ujian kahadean, kabungahan, kesenangan. Anu kadua nyaeta balaun bisyar'i, nyaeta ujian anu sifatna kahese belekean, kategenahan, kasusah. Eta ujian. Lamun urang can wani narima kana ujian salila urang hirup di alam dunia, maka wayahna ulah rek wani-wani ngasaan hirup di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Uji kali syukurna urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, oge sholawat sinarang salamna mugia urang tiasa ngacurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rauh ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, oge ka tabiin wa tabiatur ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan cintiasa kenging syafaat mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Al Fakir Mang Salman dina channel Diajar Ngaji. Insyaallah simkuring dina ieu kesempatan bade mertelahkeun saperkawis ujian dina Islam. Namun sataacana sakumaha biasa simkuring reda rojongan ka palawargi sadayana supados tiasa ngabantos ku cara subscribe, like, sareng komen, oge aktifkeun tanda loncengna supados palawargi sadayana tiasa update kana video-video enggal anu ku simkuring sanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Priyogi ku urang kauninga, oge priyogi pisan ku urang dilenyepan yen urang kumeunang hirup di alam dunia teh tangtos moal tiasa leupas tina ujian sareng cobaan. Naha sabab eta ujian sareng cobaan teh bagian tina kahirupan dunia. Saur keterangan adunya darul bala iwamtihan. Ari dunia teh naon? Tempatna ujian sareng tempatna cobaan. Janten moal aya hiji jalmi oge salila manehna masih kene hirup di alam dunia anu tiasa lumpat tina ujian jeung cobaan. Anapun ari ujian jeung cobaan eta aya dua rupi. Anu kahiji nyaeta balaun bil khairat, anu kadua nyaeta balaun bisyar'i. Naon ari balaun bil khairat? Balaun bil khairat nyaeta ujian kahadean, kabungahan, kesenangan. Contoh beunghar, loba duit, sawah lega, hasil tanina mucekil, kemudian untung dagang, misalnya. Eta ujian kesenangan. Boga jabatan, boga kesehatan, beunghar, eta ujian kesenangan. Mungkin selama ieu urang berpikir bahwa ujian teh kur papai tungkul ge. Tapi ternyata kesenangan oge, kaamisan oge eta teh ujian. Disebutna balaun bil khairat atanapi ujian kahadean. Anu kadua nyaeta balaun bisyar'i. Nyaeta ujian anu sifatna kahese belekean, kategenahan, kasusah, eta ujian. Misalkan ririwit gering, rugi dagang, boga duit, rugi tani, turun jabatan, loba hutang, eta ujian eta. Disebutna balaun bisyar'i. Janten ujian teh aya dua. Balaun bil khairat nyaeta ujian kahadean atanapi kesenangan, anu kadua balaun bisyar'i atanapi ujian kahese belekean, kategenahan jeung kasusah. Nah, kanggo ngajawab eta ujian balaun bil khairat sareng balaun bisyar'i nyaeta kudua rupi oge. Naon? Anu kahiji syukur, anu kadua sabar. Syukur lamun kumaha jeung sabar lamun kumaha. Syukur nyaeta pikeun ngajawab ujian balaun bil khairat atanapi ujian kesenangan. Urang tangtos priyogi pisan kana bersyukur. Anu kadua nyaeta sabar. Sabar lamun kumaha nyaeta sabar pikeun ngajawab ujian balaun bisyar'i atanapi ujian kahese belekean. Tangtos urang kedah sabar.
Jadi wayahna lamun urang hayang hirup di alam dunya, wayahna kudu siap narima kana ujian sareng cobaan ku jalan syukur jeung ku jalan sabar. Mata lamun urang can wani narima kana ujian salila urang hirup di alam dunya, maka wayahna ulah rek wani-wani ngasaan hirup di alam dunya. Sabab memang alam dunya mah tempatna ujian jeung cobaan. Gitu. Ya. Jadi mending maot baik gitu. Nah, sabab ari maot mah eta geus moal mungkin diuji. Karena eta maot mah lian ti bilatungan eta geus waktuna balitungan. Moal aya diuji deui ari geus maot mah. Mantak lamun alim menang ujian wayana maot gitu. Nah, kemudian nah Allah mere ujian ka urang eta supaya urang teh bisa naik kelas gitu. Contoh lamun misalkan budak SD di kelas 5 reka kelas genep, manehna moal can bisa naik kelas lamun teu melalui ujian gitu. Matak Allah mere ujian teh cing-ciriningnya ka urang supaya naon? Supaya urang bisa naik kelas. Eta Allah nguji ka urang teh minangka bentukannya Allah ka urang. Beuki diuji lamun lulus maka eta beuki naik derajat katakwaan anu aya dina diri urang. Gitu nya. Tah sakitu panginten anu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan tiasa di alam manfaatna. Saupami aya kalepatan eta tangtos tina kalepatan diri pribadi, anu saena eta nyata tina agama. Salajengna ditutup ku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.